Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih, teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya, contoheun urang sadaya, kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai miwa santri, hormateun simkuring, guruwaneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lembur, bapak kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD, ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna pangaosan. Tah sebenarnya ai pangaosan hayang naon? Cek bibir hayang ilmu, cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun cek ibu pangaosan hayang menang ilmu, di dieu teh aya ustad, aya tokoh agama, aya kiai, aya santri, aya MUI. Jeung di dieu ge aya majelis, tangtu we ibu teh geus baroga ilmu. Mata kuring mah percaya ieu teh ibu teh geus arelmuan. Ibu ai ngomongkeun batur dosa. Tuh geus apaleun. Ai papolotot ka salaki dosa. Tuh geus nyahoeun. Ai pedit ku harta dosa. Panasan ku milik batur dosa. Ngomongkeun kagorengan batur dosa. Nyokelan ai batur dosa. Heueuh naha atuh apal ilmu naha teu eureun. Tah ku sakitu ge urang teh kudu sadar teu saban-saban jelema boga ilmu nyaho kana gawena, teu saban-saban jalma boga agama apal kana migawe agama. Matak agama nyarek pasea tapi naha loba jelema cari cing dina agama tapi angar keneh gurger pasea. Well gerateangan agama nu mana nu nitah pasea nah harek nuding agama. Nah komo agama Islam caritana urang teh Islam sakotret ayat eueuh dina agama Islam kudu pasea ka sasama tapi naha loba keneh sa Islam jeung Islam parasea jeung gurger wae. Dek nuding naon eta agama nu salah lain hate nu rudet. Mata urang teh nu hese teh lain elmuna tapi tah gawe dina ilmu. Kusabab kitu ilmu kudu cicing. Di mana cicingna ilmu? Hiji dina jasad, dua dina hate, tilu dina rasa, opat dina wujud. Tah ilmu teh kudu cicing dina opat rupa: jasad, hate, rasa, wujud. Lamun dina jasad ilmu karek ngapalkeun tempatna dina sirah. Matak lamun jelema karek apal ilmu bakal ciri asa aing pang ebatna, asa aing pang bogana. Matak lamun ilmu karek samet sirah kadituna babadug da ateul tanuk. Hayang diadu disangkana ilmu teh adueuneun padahal ilmu mah pigaweun. Lamun ilmu geus tapel kana hate luhur ilmuna bakal era dina hirupna. Era lain ku batur tapi era ku ilmu sorangan. Ibu arapal bab tahajud? Apal ngan ditoong tina kicep kieu mah kicep baru ki hees. Apal bab tahajud migawe henteu. Ta urang teh kudu era kunyahona bab tahajud tapi milampah henteu. Pan era moal bisa papolotot ka batur tahajud ari sorangan ngadon hees. Ibu apal ka salaki teh kudu hormat. Apal cek sirah cek bibir pan apal katanya tapi sakapeung mah duit leutik mah geuning jeding. Tah urang teh era ku geus boga ilmu kitu teh. Ibu apal yen umat Islam ulah pasea. Tapi naha sakapeung mah ustad ge sok parasea. Tah lamun aya ustad jeung ustad pasea na teu era euy.
sing era ku ilmu teh atuh sing era lamun ilmu geus napal dina hate maka nu bakal bijil sifat era boga ilmu tapi teu katempo gawe bener tah nu katilu ilmu teh kudu cicing dina rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang ibu diciwit batur nyeri nya matak nu boga ilmu mah tong sok cuat ciwit ka batur da batur ge sarua nyeri ibu lamun diomongkeun ku batur nyeri nya ibu ge sarua tong sok ngomongkeun batur sarua itu ge nyeri ibu lamun nyokelan lamun ibu dicokelan kagorengan ku batur tegenah nya ibu ge ulah sok nyokelan kagorengan batur rasa urang rasa batur nyeri urang nyeri batur bingung urang bingung batur matak lalajoan jelema nu boga ilmu bakal silih rasakeun kana kasusah batur moal aya yatim diantep moal aya miskin teu dibela moal aya jalma anu sangsara teu ditulungan moal aya jelema jompo teu boga imah naha ceuk ilmu rasa kumaha lamun teu dahar teh urang kumaha lamun teu boga imah teh urang kumaha lamun yatim teh anak urang tuluy eueuh nu melaan artina rasa kudu bisa kaluar tina dada we tah kaopat ilmu teh kudu ngawujud di mana wujudna ilmu lainna baju lainna tiung lainna pangkat lainna jabatan lain dina kakayaan lain dina pamor lain dina viral lain ilmu mah ilmu sugan dina awak lain ibu ilmu mah lain dina tiung lain dina baju lain da loba keneh jelema di tiung tapi papolotot ka salaki hampura bisi kasiniran da loba keneh jalma di tiung na ngaguyupuk tapi kana gosip barareuki loba keneh tiung na ngaguyupuk teu kaur batur nyeun kasalahan bibir gali ngagogoreng batur berarti si eta teh jilbabna teh karek samet sirahna can di jilbab eusi sirah nu sabenerna aduh lain we apan ibu nu kitu teh sing ngawujud atuh sugan ilmu teh ngawujud dina harta loba jelema nu boga harta pedit bahkan areueuh ka era boga harta menang BLT pan lamun ilmu geus ngawujud mah lamun urang beunghar kudu mere lain hayang dibere ieu mah gedong boga sawah boga duit boga budak sekolah kana BLT nepi ka cocorokot nu kitu mah beunghar teu hideng eta mah tah jigana ku omongan kieu mah mun anu beunghar meunang juga hayang balik teh nah kudu sadar diri jelema beunghar mah kudu mere lain dibere ieu mah beunghar geus gedong boga sawah boga duit boga sakola budak kabiayaan dahar 3 kali baju ge dugeuna ganti na teu era menang BLT nepi ka ngadak-ngadak salaki dianggap ojek online da keur nyairkeun kongkorong ngadak-ngadak diteuneun geulang ngadak-ngadak ditunda kudu namah jelema beunghar menang BLT mah sing boga pikiran datang ka desa des hampura mak rumasa jelema aya sawah boga dahar oge 3 kali baju ge gonta ganti lain hak ma ieu teh da ceuk Allah ge nu beunghar mah kudu mere lain dibere pangmikeunkeun kanu miskin pangmikeunkeun kanu yatim mangkaning loba nu miskin teu kabere tah ieu we bikeun ka ditu tah eta beunghar nu sabenerna wah nya ge keprok da eueuh ngere karena duit gratis mah jika cai atah tak ieu teh lamun kades ngadenge ceramah kieu hatena teh teh kieu ibu hakan kitu teh mata hirup penuh kasadaran teh bangga Pak sing sadar jalma nu boga ilmu sing sadar piraku kudu pasea matak jelema nu boga ilmu mah asupkeun kasadaran era ku ilmu sorangan bener era urang teu beunghar menang BLT era boro-boro aya nu ngomong dina eueuh nu ngomong ge sing gablek kake nyos we ai gedong boga ari BLT ditampa tenang des ngan jigana ceramah kieu bieu diulem deui duli teu harara yang diulem ku jelema pedit aing mah tuh matak ilmu teh lainna baju ilmu teh lainna pangkat ilmu lainna harta da loba keneh jelema boga harta pedit bahkan nu paling paur jelema boga harta sombong boga kongkorong leumpang dongko make geulang ti dieu teh nepi ka dieu takut jiga nu berat
atuh ngulem batur teh dek ngajak ke pengajian teh gigi brig heula hayu ngaos tiung oge hayang nu mahal ngaranna denai baju ge hayang nu mahal baju denai HP ge kudu Oppo beja-beja kata tangga dina pengajian kieu teh keur ajang pamer pangaboga ieu teh HP teh 8 juta kumaha ceuk tetangga kumasia ieu teh judulna teh pengajian tapi naha sakapeung dipake alat ajang pikeun nemongkeun pangaboga nanaonna bener justru kudu era ari tiung denai baju denai HP Oppo aya kana hutang poho kongkorong kabeli gelang boga kendaraan aya tapi urang teh sakapeung mah hayang dibere batur lain hayang mere batur singgara blok ka era hirup teh sabab lamun ilmu geus cicing dina rasa al haya'u minal iman era geus asup cicing dina kaimanan bener gerasok asupkeun ilmu dina rasa matak ngawujud ilmu teh dina awak bibir geus moal hayang nyaritakeun kagorengan batur ceuli geus teresep kana gosip panon tara popolotot ngalengkah embung kana salah hate nyacas bodas sanajan si eta lain tukang ceramah teu katempo maca Quran teu lalajo maca sholawat mun akhlak geus sarupa kitu tah cahaya ilmu teh di dinya tempatna sholawat dibaca Quran katalar kana ngaledek batur anger weureu silaingan salawat nu mana nu ngajarkeun kudu boga hate rujit ka batur lekoh maca Qur'ana kudu lekoh budi jeung basa ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngarendahkeun batur ngaledek batur ngahina batur ngahujat batur eueuh Quran kudu ngahujat batur eueuh da Quran mah alat keur ngahujat diri sorangan matak semakin jelema apal kana Quran semakin nyaho saha urang sabenerna aduh ampura rada nyengereup ka ditu da keur nanahaon ibu tiung saragam baju saragam lamun hate teh saragam oh, maksud urang teh matak ngareret ka ditu teh sieun dibaledog ku ieu sabab ieu nu saragamna pan eta mah henteu keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teh saragam yu urang saragamkeun teh eusi hate yatim loba keneh bantuaneun miskin naker keneh nu susah pabalatak nu bingung loba keneh jompo teu boga imah ge loba keneh tong nyeredkeun ka pamarentahan desa da teu gablegeun duit henteu komo aya nama anggaran ge loba dipotong asli matak aya nama urang ngariung we umat Islam dan nyaraho dalil zakat nyaraho dalil sedekah ngariung we kabeh lamun tina sa RW aya 2 nu teu boga imah cing atuh ti saurang 100 ti saurang 100 gunukeun jompo moal mungkin cicing hanapeun jembatan sabab umat Islam nemugkeun dalil nu sabenerna pan aya nama dalil teh karek nabiwir karek ditanya ku batur ti marana ngaos atuh juga asa surga aral anjir rasa pakai rasa bener lamun ilmu cicing dina jabatan da loba nu jadi pejabat ge dina politik jika ngadorong mobil mogok eta teh artina teh pejabat teh teu boga rasa teh ai keur hayangna atrok-atrokan ka rakyat paribasa demi rakyat wararadul nya keprok da kabeh ge nyata itu mun keur hayang mah nepi ka ketrok kana janela abdi calon lamun abdi jadi insyaallah aing mah bosen ngadengi insyaallah babengok si eta teh datara nyata wae atuh rakyat malayar pajak ai jalan rajet wae tuh heuh nya Bu demi rakyat nu mana insya Allah lamun abdi jadi sejahtera rakyat nu mana nu sejahtera nu puguh mah bebengok manehna we sejahtera mah manehna mah batuk saeutik ge berobat ge ka Singapura coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit paribasa eueuh ruangan nah eta rumah sakit nepi ka eueuh ruangan keur nu sangsara mah nya euy geuleuh aing mah da tuh bener pisan jadi jika ngadorong mobil mogok mata kurang teh nyalindung kana boga jabatan kecewa
nyalindung ka jelema nu boga ilmu kecewa, nyalindung ka jelema anu sok pangajian kecewa, tuh gening ilmu caricing dirinya mah kecewa kabeh. Bener matak ngeus ilmu teh ulah nuduh anu jauh, ulah nyawang anu anggang, korehkeun nu deukeut bae. Aya saha jeung ti mana cirina satangtung diri? Heuh awak ibu. Gresok tanya awak ibu dina hate jeung saha hirup. Da jelema mah gumantung karesep. Lamun ayeuna kuresep kana gerhana, teh jelema di warung teh ngomongkeun urang. Ai abdi ai kuring pan kieu merek teh. Teu katempo ustadna, make topi abdi ciplun gek cing teh beh ngopi beh cek abdi teh. Da si eta teh gegereun keur ngomongkeun urang, bener cenah euy ayeuna fenomenal. Aya ustad teh di kopi aku payuna cenah bari ka urang teh. Atuh urang teh deuk dibuka tergos keung, akhirna mah api-api we ngek-ngek teh nah teh. Nu gigireun ngan cenah gagal gede kitu. Tah cing teh si kehed ku ditonyok teh. Nah cenah mah kejeung gagal. Cenah eta 40 tahun can kawin-kawin nah cenah nya nepi ka teu payu-payu. Tah kasih eta mah kuat hayang naluh aing kasih eta mah. Nah sabab nu ngaran kiai nu ngaran ajengan hampura tina baju nu wae tina ngingkigna geus kaciri. Pan ieu mah teu kaciri ngingkigna ge jiga nu di udag bagong atuh. Da rusuh. Ya. Ngingkig ti ditu ka dieu teh. Jeung lamun kuring di udang digamis di sorban mah da jamaah teh ngahargaan nararangtung atuh wilujeng sumping al mukarrom. Ieu mah sapaparat jalan lempang. Well, awal nu assalamualaikum. Bieu ge rabeng pan kanu boga hajat, panya teh barenta doa lain, barenta dipoto. Tapi kan bae da kuring sadar, ilmu mah lainna baju lain. Baju bodas cantang tu hatena bodas, baju hideung cantang tu hatena hideung, rambut gondrong bukan pembohong, alus teu si hate teh kanda kajeun buukna gondrong, hate bukan pembohong, alus Pak, hareupeun Allah hebat ta jelema teh, hina di luar, mulia di jero daripada mulia di luar, hina di jero. Saha tah anu mulia di jero teh? Hate. Matak nu kudu robah geus boga ilmu teh lain tiung hate. Lain ieu mah pangajian teh nu robah teh tiung we jeung baju aral. Senen kudu bodas, manyu bodas kabeh. Salasa koneng kabeh. Rebo ungu kabeh. Kemis pink kabeh. Teu sadar nyiksa salaki pangajian kitu patut mah. Cek salaki teh eureun ngaji teh jangar kana hulu haben mulian baju. Tah lamun bener bejelema baroga ilmu mah nu kudu robah teh hate. Nu pedit geura bager ku ilmuna, nu salah geura barener ku ilmuna, nu goreng ka salaki geura aralus ku ilmuna, nu teu akur jeung dulur geura alakur ku ilmuna, nu sok pasea jadi tara ku ilmu teh adem ayem dunya teh. Geuleuh. Matak wayahna bubar ti dieu ka salaki teh kudu aya robah, balik ti dieu geuwat tangkeup aya. Engke salaki bakal nanya kunaon ai mama? Tobat. Daerah kudu dipake ge era ku baju ieu geus era ku baju eta kudu geus era sok Bu ieu acuk sapuratina ti luhur nepi ka handap urang citak we 600 pertanyaanana 600.000 nu dipake cing ai ka budak yatim mere sabaraha nya cek urang ge nu dipake leuwih mulia batan gawe aya nu dipake keur awak urang hayang nu mahal ari barang bere jiga ngahinakeun carek ketek 5.000 bari dialungkeun teu hideng jelema kitu patut eta. Padahal urang teh nyaho akhirat, di akhirat mah ieu diteuneun, baju ieu dituna, naha diganti ku boeh warna bodas. Tuh nu 5.000 nu dibikeun ka yatim nu matak jadi mapageun ibu engke ibu maot ditanya ieu saha nepi ka geulis-geulis teuing kieu lol itu ngajawab sodakoh anjeun. Tah baju ieu moal datang di ditu teh moal gedong itu moal datang, sawah moal datang, mobil moal datang, matak manusia mah punten resep teuing kana dunya nepi ka poho di akhirat saha nu bakal datang. Bener? Sok sing areling. Lain saban urang ngomong bereukeuk na itu bodor gitu banget.
pan batur ge sarua beureun nyebutkeun sing eling mah make jeung kudu seuri kasep heungan mentegeg hate aya dipuji ku kolot malah mun kitu mah nu mujina budak ngora kasep atau ieu mah geus kolot kasep sararudi dina hayangna ka urang mung kajian dihina we ku kolot mah daripada dipuji ku kolot sieun bogoheun aing mah raream nah atuh sia teh ustad bae we meureun takdirna kudu jeung kolot tong sok kitu takdir dirobah ku aing takdirna teh teu kabayang lamun urang kawin jeung kolot aduh palebas are teh haben mencetan jeung ngabal seman loba nu karasa dikeukepan teh habene batuk jadi ilmu teh di mana Bu? Dina jasad, dina hate, dina rasa, dina wujud. Sok wujudkeun lamun bener baroga ilmu wujudkeun. Panon tong popolotot, ceuli tong resep gosip, bibir tong cobrot ngomongkeun batur, ngalengkah tong kana salah, hate sing nyacas bodas. Boga ilmu tapi hate rudet, panasan. Batur nyieun gedong, nyeri hulu. Batur meuli motor, ratug angen. Batur meuli sawah, muntaber. Batur meuli mobil, ka rumah sakit. Batur nyeun pila, modar. Capek Pak eta ilmu teu matak ngarobah batur. Ilmu teu matak ngarobah dirina, boro-boro ngarobah batur. Otak kusi di dieu aya santri, eupe. Dialajar sing bener, Quran sing katalar, hadis sing kaaji, kitab-kitab sing kabaca, ngan ulah nepak dada. Tanya hate ribuan kitab katalar, Quran kabaca, hadis kaaji, ngan lamun hate geuleuh ka batur, ngewa ka batur, jit ka batur, cua ka batur, pang nuduhkeun ka kuring saayat, mana jelema kudu ngewa jeung sasama. Ngaran-ngaran Islam mah boro-boro ka manusa, anjing budug di jarian katempo lapar pek tulungan. Mana bukti? Nabi keur ngariung jeung para sahabat. Ceuk Nabi aya hiji waktu riwayat naon ya Rasul, aya pelacur asup ka surga. Pan sahabat ngahuleng dan nu asup ka surga, mun tahajud, nu duha, nu maca Quran. Ieu mah ceuk Nabi pelacur asup ka surga. Naon masalahna? Balik ngalacur, aya anjing kehausan, selopna dilaan, diasupkeun kana sumur, didedetkeun kana baham anjing, nepi ka anjing salamet bari sehat. Allah ridho, surga dibikeun sanajan eta pangkat pelacur. Tah matak lamun bapak geuleuh ka pelacur, kawin ku bapak. Lain kudu geuleuh. Ieu mah ika pelacur geuleuh mere solusi henteu nya. Tak ieu mah tara ngewa ka pelacur. Arah. Malahan sapeupeting depan sok panggih di jalan ngan ayeuna narada aman teh da ku pada di Mulyadi pan tempatna di Bukbah nyaho urang geus kedokna mah warung di jeron mah lain asli tah geus ngopi geus ngamih teh langsung panawaran bilih bade dipencetan cing teh sudi bureuteu kitu lain ku bab osokna bab nyaho ieu ngan teu benci teu ngewa naha Islam mah ulah sok ngewa kana dosa batur, Islam mah tong ngewa kana salahna batur, Islam mah ulah sok ngewa kana goreng patuta batur, Islam mah ulah ngewa kana kamaksiatan batur ngan sabatas beda judul salah teh batur salahna di tempat eta pan urang mah salahna di tempat nu lain. Bener Bu? Batur teu pangaosan pan katempo salah teu pangaosan da ieu ge saralah naha ku asa aing pang pangaosanana melak cangkeng dina kelek asa aing pang solehna duanana ge garelo batur salah ku tarana urang ujub urang sombong ku osokna sarua nu tara salat doraka ku tarana nu osok ge sarua sok doraka kunaon asa bangga aing pang surgana sehingga surga geus diaku peda urang geus salat anu tara salat teh kuat nganggap anjing atuh da kamarasir atuh oi lain nyieun tamu geus siantara kos mayit hirup teh bangke sia ai sia kunaon hirup teh bet kitu
salat urang ge can nepi Pak Acan kana nu dituju teh ari salat kudu nepi ka mana eta salat lain sebatas bacaan lain sebatas gerakan lain sebatas ngariung di jero masjid berjamaah hiji lamun awak berjamaah hate kudu berjamaah nepi Acan ieu geda tiung na nu koneng teh da hate na cantang tuh koneng buah Demokrat buah PDI teh ku ceramah kieu mah kabongkarnya sarareanya tuh Bapak salat sing ngalahirkeun salat teh dina akhlak sidqul qauli alus bacaan salat teh heueuh kudu alus ucapan sanggeus salat pan loba keneh jelema salat nganyerikeun batur pasehajeun tatangga teu akur jeung dulur berarti si eta karek alus samet bacaan salat can alus ucapan sanggeus salat ede nya can nepi salat urang teh kadua jelema salat mah leuleus hate layinul qalbi leles hate teh dihina ngadon seuri batur cua ngadon cinta batur benci tara nyaci batur pedit ngadon mere batur baeud ngadon seuri batur jahat ngadon alus teangan jelema salat geus bisa kitu can nepi urang teh salat teh acan ieu mah karek ingking ka masjid ruku jeung sujud surga nah memangna surga teh di Garut can nepi salat ibu jeung bapak ka asup kuring teh can nepi dibawa kana ucapan loba keneh tatangga nyeri hate dibawa kana ucapan loba keneh dulur nyeri hate dibawa kana ucapan loba keneh urang mah tina bibir batur nyeri hate sok ingat-ingat ngarah tarobat sok sadia atuh da maknya eta geus salat subuh nyarekan salaki molor wae atuh nya eta geus salat ari salat majikan heueuh wajah tu wajhiya lilladzi fataros samawati alus bacaanana nah bubar salat nempo salaki kerek tanggadon dijejak hudang sia teh menika aral aing gablek salaki kaos monyet hirupna teh eta biwirna nepi ka leupas tina salat lainul qalbi sing leuleus si hate teh sing leuleus urang boga harta nempo batur teu dahar leuleus hayang ngirim batur tatangga gering leles hate hayang nempo bener ya ini ka warung isuk-isuk aya budak inghak-inghakan pek tanya kunaon Asep hoyong jajan kamana inung teu aya kamana bapak teu aya cicing jeung saha jeung nini sabaraha tahun nini 7 genep ti mana tuang pamere tatangga dajugnya gruk ibu ceuri ku ngadenge-dongeng oge atuh lamun rasa dipake ieu budak teh yatim geuning ka dieu Asep ayeuna mah saban poe wayah nakateun emak ku emak deuk dijamin saban poe 10.000 anggap we emak teh inung maneh sakola ti emak saragam ti emak sagala ti emak kumaha ceuk Nabi lebih cinta ka jalma nu nyaah ka yatim katimbang Nabi cinta ka jalma nu salat sabab salat keur pribadina ibadah keur pribadina puasa keur pribadina tapi geus nulungan beuteung batur geus ngalibatkeun amal urang ka sasama dina hirupna tamatak ibu geus salat teh kudu kitu pan teh pertanyaan ibadah naon cenah nepi ka resep naha salat lain nah puasa lain naon atuh nalika anjeun boga dahareun daek barang bere kanu lapar ta eta bener ya aku ceramah kieu teuing kumaha balukarna engke da aku ceramah kieu mah kabeh ge ngagebeg jeung da ceramah kieu mah jarang nya mata kaciri olehokna teh sabodo da urang lain batur da urang mah mung cinta Nabi cinta naon buktina sok cinta Nabi ibu cinta ka Nabi naon buktina kalah kajigah rapat dina Muslembang desa satojo kumaha pelaba meresihan jalan arareueuh ngadon ngomong jugwe katu bersihan jalan mah kun menang BLT wungkul aya dina rapat satojo sok sararea ge cinta ka Nabi ngan kuring nanya naon bukti cinta ka Nabi hayo sholawat geus cinta Nabi cinta kunaon ku sholawat iya oke lebaran atuh lebaran sing lebar
Nabi cinta ka saha? Ka yatim. Nabi cinta ka saha? Ka miskin. Nabi cinta ka saha? Ka jompo. Nabi resep nulungan, osok. Nabi asa kampura, heueuh. Nabi lembut hate, heueuh. Tah cinta ka Nabi pigawe perkara nu bieu. Ha, dongta, ting dong keung. Ari ka Firaun geuleuh geura sedil, urang klieur. Matak paingan cek urang Subang. Ulah ngajul bentang ku asiwung moal nepi, ulah nyeduh ka langit bisi lamokot kana diri, ulah ngajugjug nu jauh nyawang nu anggang, nu deket gara dekeutan, nu caket gara deheusan, cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana, matak ngaji mah tong jauh-jauh teuing bisi teu ka udag. Awak ibu we geura sedil ka Firaun wabuh. Nah sedil bari teu wabuh. Urang mana tapi Firaun teh? Urang Mesir. Naon sifat Firaun? Sombong. Oh sok ibu sombong. Tu geuning jadi Firaun eta. Aing mah sedih atuh da jelema teh. Sedih ka Firaun, geuleuh musuhna Nabi Musa. Cing teu naon panyakitna? Sombong. Cing teu osok ibu, osok. Nah jadi muridna atuh. Nya tong jauh-jauh teuing ngomongkeun Firaun itu atuh. Ieu ge awak urang osok jara di Firaun teh nya. Sedil kasih korun, sedil. Nah si korun teh kumaha? Pedit. Tara barang mereka batur, ai barang penta ka Allah hayang beunghar, ai pelabah dipenta ku Allah nyebutkeun eueuh. Si pedit ka si korun teh, rujit ka si korun teh, musuhna agama ngomong. Lol we deuk rajaban deuk muludan deuk ngabangun masjid. Celeketek 5.000. Ari motor 14 juta ka bedag, ari mobil anu ratusan juta ka bedag, ari nyumbangkeun masjid 5.000. Alah geuleuh kasih korun tapi dihakan geuning si korun teh tah. Kaharti bener ilmu kolot. Entong nyawang anu anggang ngajugjug nu jauh koreh ke nu deket bae aya saha jeung ti mana sakapeung urang ge sok jadi pribadi maranehanan. Apal Abu Lahab tukang ngadu domba hareupeun ibu ngomongkeun batur, ibu leungit, ibu nu diomongkeun lobanya jelema kitu. Bikangna Abu Lahab. Jadi maca ayat teh atuh ulah keur batur geura sok. Coba maca ayat keur awak urang. Daerah lamun maca ayat keur awak urang, ai keur maca ayat keur awak batur mah jadi sasangkleng ka itu teh. Salah tayeu dalilna, salah tayeu dalilna. Pertanyaan, geus kapigawe kumaneh acan keur sia geuning dalil teh. Aduh. Bu, ceramah kieu jarang ya. Kaciri olehokna. Geura sok mun dipikir nu tara pengajian jeung nu osok. Da kadang-kadang mah alus keneh nu tara. Ya jeung molotot cek aing oge. Nu sok pangajian jeung nu tara da kadang-kadang mah alus keneh nu tara. Nu osok mah nya yeuh nu osok nu tara keur masak keur nyangu eta teh. Salakina datang ditanya ku salaki, "Mah, bejana aya nu gerhana dina acara syukuran?" Nah teu ngaos. "Bapak, saur Pak Ustad nu caket teu kengeng kaluar ti bumi tanpa izin ti caroge." Alus eta, alus patuh ka salaki. Coba ieu teu diizinan ge maraksakeun. Matak bisi aya nu can diizinan, balik ke kitu piomongeun. 2. Nyieun alasan panu teu datang mah, "Hapunten abdi teu ngaos teh da teu acan gaduh widi ti caroge. Ayeuna mah urang masak, urang nyangu, urang neda sasarengan da mah teh lapar, dekul barang dahar." Geus barang dahar gilek ka magrib. "Pak, bisi sono." Ibadah. Ayeuna kuring nanya, "Ibu datang ka dieu jam sabaraha?" "Jam 2. Jam 2 mah nya jam 1 nyangu acan, masak acan. Tah ibu teh kudu hiet ho cicing heula." Ngalalawan euy. Can nyangu acan masak, salaki ibu teh keur pepelengkingan na kursi. Nyabakan beuteung, engke balik ibu magrib. Pan juk rada kieu salaki mah ngadilek. Ti mana? Ibu gampang kapancing pan ku ngadilek salaki. Ti mana ti mana? Ai saragam kieu pangajian, da sia mah teu gablek ka era kades wae datang babengok maneh nu cadu datang teh si kapit. Nah eta tina ngaji jadi sasangkleng ka salaki.
Cek urang ge ibadah teh lain nu katempo, ibadah teh lain nu kadenge, ibadah mah nu karasa. Sing karasa, ladang ibadah teh sing karasa. Aduh. Apa? Yang heula bae. Bae, nu geus nyangu mah teu kudu ngomong ieu mah nu acan. Teu kudu kasiniran nu geus tinggal dahar we engke. Teu kudu protes teh. Da karunya salaki atau kubawel pamajikan teh begung teh awak teh. Alah, benernya ya dipikir-pikir urang. Ya Bu. Paingan atuh ayat pertama, wahyu pertama nu ku Allah dibikeun ka Nabi Muhammad surat naon? Hayo. Kumaha tah? Iqra acan, Iqra keneh. Pan Nabi tengah hulang jentul di gua Hiro kurumuy malaikat Iqra cek Nabi teh maca naon Iqra maca naon Iqra heuh maca naon bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca ku anjeun bismi rabbika kalayan nyebut asma pangeran anjeun khalaq perkara nu diciptakeun ku Allah ibu dijieun ku Allah kuring dijieun ku Allah samemeh maca Quran baca heula awak ibu. Lamun jelema bisa maca awak tuluy maca Quran, maka Quran bakal dipakai alat ngukur awak urang. Lamun jelema pinter maca Quran teu pinter maca dirina, maka Quran dipakai alat pikeun nuduh baturna. Baca ya awak terus. Sok baca awak ibu. Ngenteung kali-kali mah. Bener cek batur teh geulis, goreng aslina mah. Da eta mah batur mah geulis nyebut geulis teh aya pangabutuh. Da ka ditu mah manawian 100 geuning. Nya eueuh deui judul ieu teh kudu muji heula. Kakakara geus dipuji jelema bingung. Sugan we atuh aya 100 pan geus dipuji. Otak urang mah dipuji batur teh yakin aya pangabutuh sakehed. Mun ibu disebut ku batur geulis, ulah waka ujug ngarasa diri geulis. Mun ibu disebut ku batur alus, ulah waka ngarasa diri alus. Lamun ibu disebut pinter, ulah waka ngarasa diri pinter. Tanya hate, bener diomongkeun ku batur teh? Tah. Ya, bener Pak? Duh, maraneh mah da getol pangaosan ahli maneh mah. Bener teu urang ahlina? Maknya ya ahli karek selama sajam hayang mantong. Batur nyebut ka urang kade eta teh godaan sebenarnya batur muji ka urang kade supaya urang jumawa dina sifatna matak nalika batur muji be aja rileks cuek sebut we Allah nu bogana ustadna nama kasep alhamdulillah geus dalamun kasep oge geus boga pamajikan jadi kuring jeung kades teh sebenarnya mah kasep kene kades da kades mah geus boga anak satilu-tilu pan ieu mah kasep ge aca ternyata ku batur disebut kasep kanyataan mah kuring teh henteu mana bukti moal nya kasep can payu rajeun nu hayangeun itu pan di sekolot teh sudi urangna mage jeung barang datang nini sareng ieu aanana ku aing enrin nini kitu mah mun kitu mah budak mora nomor 25 tahun di jalan teh sareng yeuh anak-anak nya hate bangga ieu mah nini sareng yeuh anak-anak huntu geus beak didudut geura kumaha Bu aya incu mah geulis heueuh da lamun balik ti dieu neng daek ka biheung daekeun biar anggar bisa dipaksa ge jadi urang teh karek disebut batu komo nungaran ustad nungaran kiai punten ulah wakal lagi disebut ustad pertanggungjawaban sesebutan batur teh capek nana gerhana disebut ustad kiai ajengan diugung-ugung ku batur dihargaan ku batur viral cek caritana era naha era sieun di dunia terkenal tapi Allah di akhirat terkenal ka awak kuring sieun sedangkan nikmat paling badag ketika kuring bertemu jeung pangeran kuring hiji waktu Allah ngabalieur mung nempo banget kuring meureun kuring teh nanya Gusti kunaon ari anjeun beuk ngabalieur ka diri abdi bebengok maneh penceramah karena Allah lain karena Allah
dibedel ku aloha teh lain karena kuring, lain karena kami, karena naon atuh Gusti teu dibere amplop mending maneh teh datang tuh tak kurang teh keung teh Pak matak Pak Haji ayeuna ngayakeun syukuran eta nyaren kene ka Pak Haji rek mere pek atuh henteu pira ku ai ka rumah sakit ka bedag ai urang teu dibayar eta mah nyaren kene ka Pak Haji da bek nu mana anu udur teh ya lain anu pan ieu teh syukuran udur nah tadi di ditu atuh salah tadinya atuh salah atuh da nu hajatna nyamar ya mah lain heuk di kopeah di sorban ngarah urang ke nagihna ka saha atuh Pak Haji geura sok teleuman poe ieu son karena 1,5 juta mah da son wungkul tah nyieun baligo kieu ieu 200 salawe bisi rek dihitung pengeluaran Pak Haji poe ieu bisi bayang ahoy son 1,5 juta 100 salawe sok hitung background di kieu-kieu teh menang nyewa 750 mah kudu can nyuguhan eta snack matakna ai jamaah teh ulah sok ngocobrot nah hanya snack teh eueuh cayan untung dibere oge tuh can rokok keur urang eta teh aya keneh nu can kaitung son geus kaitung baligo geus kaitung panggung geus background geus snack geus nah ari urang moal kitu itung Pak Haji atuh kumaha tadi cek Allah kami ngabalieur ka anjeun teh geuning anjeun dakwah lain karena kami lain nerangkeun ayat kami tapi anjeun ku pangabutuh hirup ngaranna duit sieun Pak mata geus ayeuna mah kieu we atuh lamun cek Pak Haji rek mentari dona wios atuh asep kitu moal dibayar ridho daripada kuring cilaka di akhirat ridho poe ridho ngan kudu umum son tong dibayar background tong dibayar ieu ge tina teu dibayar ridho lillahi taala eta mah teu dibayar ge kabeh ieu mah son dibayar urang henteu Pak Haji wayahna pernah sakola teang Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak jadi abdi malain hayang dibayar ngan sing adil atuh aduh untung sirah cerdas lamun sirah kurang cerdas wah geus pibahaya iya pengajian maruk moal ditanya aranjeun besok pangaosan sumuhun Gusti ka mana ka Subang lalajo saha nana gerhana karena kami karena saha lamun memang karena Allah di dieu ge masjid badag rutinan pasti bakal loba di dieu ge ustad ceramah pasti bakal didenge ieu mah loba teh lamun nana gerhana kakara loba palebah ustad setempat mah 10 nu 5 eueuh deui nya bener geningan urang teh loba hianat ka Gusti Allah teh ceuk keung Pak disebut batur teh di luhur aya pejabat cek pejabat di luhur pejabat disebut pejabat teh karena aya rakyat da jara di pejabat eueuh rakyat mah narek mimpin cucunguk mata rakyat teh nyaho ngajadikeun para pejabat dicoblos jadi nyabunya coblos jaradi weh jadi jalma jadi pejabat nu di luhur tak kahayang teh geus di luhur teh kudu sadar maranehna jadi teh lantaran dicoblos rakyat mata geus jadi teh kudu eling atuh ka rakyat woi lain naripu wae ka rakyat teh woi filosofi weh Allah nyimpen sasatoan aya monyet aya bagong aya orai keung ibu teh ku bagong tapi da eueuh bagong ngarusak leuweung sieun ibu teh ku orai eueuh orai ngarusak leuweung sieun ku monyet eueuh monyet ngarusak leuweung ternyata paingan monyet di bedilan bagong di alaan orai dileungitkeun si horeng leuweung dicekelan ku jelema ternyata poe ayeuna
leuweung ruksak lain ku monyet ku jelema jelema wujudna ngan sifat nama bagong matak lamun aya pejabat ngarusak leuweung bagong sia tah kitu keprok ngarah aya dukungan da itu dikeprokan mah urang ge sieun ai kitu mah engke lamun ditanya nah cenah kritik ka pejabat nyebut bagong kabeh jadi lemur tewak sararea salemur ieu tewak ya pinterna urang aduh tapi anu keprok wayahna ke bakal jadi saksi ya ari heueuh atuh kalau kajian nu arenya wae hirup teh geuleuh orai tak orai nyinyiran ibu satahun sakali orai sok ngajepat ganti kulit ngan ngaran anggar orai tak ieu teh nyinyiran ieu teh orai teh pangaosan teh ganti tiung ganti baju ari hate teh ganti-ganti atuh naon beda jeung bebengok orai aduh geunah ceramah dina disebut orai teh berketeuk nepi ka asa teu kahina nya disebut orai nah teu kahina heuda ngartinya ganti tiung ganti baju ari hate teu ganti-ganti pan orai ge ganti kulit ngan teu ganti jeung ngaranna anger we orang berbisa anger we geus pengajian teh sungut teh ka mana karep tuh anggur hirup mapek neuleuman kana hayam era ibu teh ku hayam ada manfaat kabeh buluna jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin tikotokna eger aduk tulangna seblak tulang tak ieu kaum nu sok jarajan seblak tulang teh matak nyariri beuteng hayam kabeh manfaat geulis ibu geulis diparfum ibu diparfum uih ti deui ngenog akurkeun jeung nog tikotok hayam tikotok hayam sakarung malas 1000 tikotok ibu karungan nitah salaki pak dagangkeun ngadon rag-rag talak tah salaki teu berharga matak berharga na manusia hampura kunaon atuh nalika manusia hirup geus jeung Allah di dinya berharga na manusia matak hirupna kudu bareng jeung Gusti kudu hirup bareng jeung Allah bareng jeung Allah lalayeutan babarengan jeung Allah salalawas nah sakali deui babarengan lalayeutan jeung Allah salalawas Pak Haji udur rumah sakit tuluy boga cita-cita lamun cager deuk jadi jelema bager kitu cita-citana teh matak ngayakeun pengajian meuli we senek bikeun ka ibu ieu teh syukuran lantaran parantos gaduh panyawat anu eta panyawat lamun diduitkeun sarorog sawah beak panyawat kitu bareurah talung kana nyeri hate we panyakit nyeri hate mah teu beak imah ngan ukur begung awak dan nalika Pak Haji udur nu dipenta lain harta nu dipenta lain sawah, nu dipenta lain mobil, nu dipenta lain motor, nu dipenta lain jabatan, nalika jelema gering nu dipenta hiji Gusti abdi mah hoyong sehat. Ternyata sehat teh darajatna leuwih luhur batan harta. Sehat teh leuwih utama daripada jabatan. Bener Bu? Matakna ibu teh kudu bisa ngajaga sehat. Ngan lamun hirup hayang sehat, punten hate pangjagakeun. Nya balik ke hatenya. 80% penyakit terjadi karena hati anu ruksak tapi lamun penyakit nu tadi model penyakit Pak Haji nya eta mah sumberna tina lingkungan tina dahareun 90% matak Pak Haji ngayakeun acara kieu teh janji ka Allah lamun mah kuring cager deuk ngayakeun syukuran tatangga deuk dialeutkeun ustadna deuk didatangkeun nya tindak lanjut atuh ka dituna anu tadi lamun mah ieu Pak Haji ka rumah sakit bakal beak 150 juta gerak ukur 150 juta teh tanah nu mana nu itu Pak Haji da ayeuna mah geus gaduh panyawat kieu mah geus Pak Haji teh tong ka sawah udud we di imah kopi nang ning we atuh kumaha itu 150 tumak panggil miskin tiluan euy maneh bejana kurang beas nya Pak Haji heueuh Pak Haji teh boga 150 tumak pek garap kutiluan pangnyawahankeun engke hasilna kahajikeun saeutik lamun tina 50 tumak menang 5 karung beas
ka Pak Haji meminta we 2 karung keur maneh 3 karung tah syukuran teh bukti arti Pak Haji cicing udud ngaheot panjang umur jagjag cicing di imah tapi rizki datang si miskin di sawah ngemes nyebor menerken cai sieun ku gelap datang hujan tunggu ripuh menang 3 karung Pak Haji cicing menang 2 karung coba dahar 2 karung teu kadahar sabulan dahar 2 karung teu kadahar atuh lamun kitu manu kadahar ngan sakarung sadar deui ternyata harta teh leutik hareupeun Allah nya karek sadarnya karek sadar jelema mere kabatur 3 karung teh asa gede dibawa ka urang 2 karung asa leutik coba dahar 2 karung sabulan ku Pak Haji da duda Pak Haji mah dahar saurang da moal 2 karung loba teuing saurang mah paling ke 10 kilo ibu aya keneh sesa deuk diantep ku hileud teangan yatim Pak Haji boga beas di dahar ku Pak Haji ngadon teu kadahar da sidi ku hileud ka dieu yatim bisi maneh teu dahar datang ka Pak Haji jug marawa beas Pak Haji syukuran teh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu merekna hadenya ai bab hade mah bab ungeuk mah heueuh ngan balik ka dieu mah balik ti dieu mah anger salaki nu ngamuk menang naon bieu ceramah jeung negarana kieu Pak mun urang boga tanah 150 tumak bapak mah cicing aja emak tah bikeun ka miskin cenah mak cenah di kebonan tah engke hasilna ka urang mah ukur sabaraha persen tuluy tah nu miskin bere panggedena 70%, urang mah 30%. Yakin urang mah ibu bakal dikarekep ku salaki rada gelo ustad kitu mah moal beunghar-beunghar sia teh hirup yakin urang mah matak anger Pak musuh nu sabenerna teh ulah nuding ka dulur ulah nuding ka baraya ulah nuding ka tetangga tah batur sakasur sakapeung sok jadi musuh atuh batur sakasur eueuh saha musuhna diri sorangan nya bener boro-boro ibu urang oge tah musuh teh diri urang pan Nabi Muhammad memberi ceramah di bahanan doma di tengah jalan anu menta dibikeun tah na kuring ku Pak Haji di bahanan pegat di ditu lamun udah urang hayang seuri sarua Nabi Muhammad memberi ceramah di bahanan doma di tengah jalan anu menta ya Rasul naon eta doma hayang anjeun kop rezeki maneh milik kuring nana gerhana cenah ustad pegat ke ibu penta amplop nanya tah abdi mah jujur lamun ibu megati ditu wae panitia ngariung pang nuduhkeun naha aya jalan ka ditu lamun ternyata ti ditu dipegat keneh deuk ka ditu pegat keneh deuk ka ditu dipegat keneh 4 penjuru punten Pak Haji Widi deuk ngenong kayak mana geus tarunu geus baralik kakara urang balik daripada lapor amplop eta Nabi Muhammadnya Nabi urang jungjunan urang teu anta parah eta rizki anjeunna milik anjeunna geus ditungtun di tengah jalan anu menta dibikeun kuring ayeuna bakal menang geus jadi nu kuring boro-boro dipegat ku nu ngora ku jompo 80 tahun Asep emak teh geus teu dahar 2 bulan susuganan da kaharti ladang ceramah Asep teh geuning Nabi oge boga doma dibikeun Asep peureun menang amplop sugan we ka mah dibikeun deuk dijingjing ka Pak Haji Pak Haji mengpeung Pak Haji duda sok kawin si eta salametkeun ngarah teu barang penta ka urang ya syukur teh berat Pak ngaran syukur teh matak ngaran syukur teh mama ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere sakali deui syukur teh naon ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere da awak ibu teh ti Allah syukuran atuh ka Allah apal awak ibu ti Allah kresok sifat Allah 20 nya wujud ki dembah empang tung ti dembah empong pak tung ting dembah empong pak tung ting dembah empok pak tung ting dembah mbah bo bak bo ba mbah bo mbo ba empang pang dembah
Pak tung ting demba, mbok 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 pak tung ting demba, mbah bo ba bo ba, mbah bo mbo ba, mbah ba bah ba. Kamari mah Pak Haji, abdi ceramah metode kieu, metode dihadrohkeun di Subang belah ditu tuh, deket Haji Sutisna, nu ngulem teh gope mere atuh pelebah ieu teh. Kades 200 marena teh. Asli di ditu geranya sakali deui. Wujud ki demba, mbok pak tung ting 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 demba, mbah bo ba bo ba. Mbah bo mbo ba. Boro capek teh. Ilmu boro ilmu ting tempat behal. Pak tung ting demba. Mbok pak tung ting demba. Mbok pak tung ting demba. Mbok pak tung ting demba. Mbah bo ba bo ba. Mbah bo mbo ba. Mbah ba bah ba. Sasubang keneh teu akur geuning euy. Subang di ditu mah nu ngulem teh gope merena teh. Palebah nyanyi ieu teh. Kades 200. Subang-subang keneh teu akur. Komo jeung Bandung atuh. Sah sing alakur ah. Wujud. Pokona can mere mah deuk tulu ya ieu aing mah. Wujud kitu ba. Pak tung ting demba. Mbong pak tung ting buru des. Pak tung ting demba. Pak tung ting demba. Mbah bo ba bo ba. Mbah bo mbo ba. Pang pang demba. Pak tung ting demba. Mbong pak tung ting demba. Mbong pak tung ting demba. Pak tung ting demba. Mbok pak tung Bu damang. Sing sehat. Aduh, sing sehat. Ieu teh nu hajat. Pan si Bapak unggul. Ora kana sing sehat lahir batin dunia akhirat nya sing parek milik deket rezeki anggang balai ngan cek kades teh naha cenah urang teh didoakeun hampura des urang mah ngadoakan nu mere ai kades hayang didoakeun sing loba nu nyoblos sing jadi mah mere heula naon pan dagang ulah biasa naon biasa mere ka Ustad mana? Balap motor. Loh, karunya euy ya dagang aing mah. Era narima lagi. Gantian, Ji. Cicing kalem tuh. Aduh. Nah, ari urang hirup tepi kaseureun wae nya. Sing parak milik deket rezeki. Sak ibu mau nyanyi baik dah ibu mau nyanyi ge mau menang duit moal ngadon cek nu gigireun gandeng ai maneh da ieu mah takdirna we beungeut pi duitkeun heuh panu bieu tah sifat Allah teh 20 bener Allah teh maha Pak tah urang mah leungit maha Allah mah maha urang mah eueuh maha jadi ibu teh diciptakeun ku Gusti Allah. Ayo Allah teh geus nyiptakeun panon ngan ibu teh can nempo orok sok orok sing sireun ku hileud ngadon dicoo da teu neuleuh pan ibu mah ku orok teh keung da nempo ceuli orok harewosan teu ngadenge biwir ajak ngawangkong kalah ka ibu nu jeuri gara dage lo pan hareupeun orok mah pak ting tung pak tung pak tung titu kumaha cek orok hao hao tuh biwir can bisa ngomong ceuli can bisa ngadenge panon can bisa nempo hate can boga kahayang otak can boga ilmu ditiupkeun ku Allah teh sabang saning urang manusia cicing di alam dunia iser gede panon ditiupkeun basoro panempo ceuli ditiupkeun sam'a pangdenge bibir ditiupkeun kalam bisa ngomong hate ditiupkeun kahayang matak iser gede nu ngaran budak bawa ulin ka kota nunjuk kana parabot nunjuk kana cocokan geus aya kahayang coba orok bawa ulin moal aya kahayang iwal hiji hayang nyusu unggul nya irodat geus irodat dina hate ilmu dina sirah sok talar ilmu dina sirah
panempo dina panon, pangdenge na ceuli, ucapan na bibir, kahayang na hate. Geus bisa disebut hirup acan. Sabab haya acan dibikeun, tah haya teh hirup. Di mana ari hirup? Mun panempo na panon, mun pangdenge na ceuli, ari haya hirup di mana? Ha, cek urang ge rek wawuh ka Allah kumaha kana awakna ge teu warawuheun. So, ibu hirup he di mana hirupna? Aduh, dina hate cenah. Hayo. Di mana tah hirupna? Na pipi. Na leungeun, na suku. Di mana hirup? Jawabanana dina napas. Bisi ibu teu percaya, sok selisih ngadepan bekem 10 menit paeh matak jalma anu maot di kieu geuning ku leungeun. Ah euy, geus tuluy. Artina geus leungit napas, matak hirup mah dina napas. Mata kumaha atuh cek orang torekat, cek orang torekat mah jalma iman, jalma Islam, maka napasna adalah zikir. Napasna teh selalu berzikir. Kartos. Mata ulah sok ngomongkeun batur, bisi modar keur ngomongkeun batur. Keur judang jeding ngomongkeun urang. Teu nyaho dipaut nyawana, set keur jeding pisan. Ha. Kuat hese deui. Cicing mulai nu moto aing mah ngewa. Apa nu ngomongkeun batur judang jedingnya. Nah, ini tak keur jeding kieu dicabut nyawana, set. Paleba dicabut nyawa keur kieu. Datang ke akhirat teh kuat hese dikieukeun teh dibalomkeun hese. Datang ke akhirat dalam keadaan kieu pan nyirian maneh dosana nya. Tanya ku malaikat, man rubuka, naon maneh? Matak sok gunakeun napas teh berdi kardas. Ibu keur tutunyu keur tumprak-tamprak ka pamaka salaki. Dibere duit gede. Nuhun Kalau bade bere duit, ben bahikeun naon sakieu. Maot dicabut, aduh di dunya geus repot. Hese nilep. Pan aya nu maot mah kieu, ku sabab si eta mah dosana loba kieu, jadi kieu we sabelah. Untung lebe. Neuneun 5.000, nilep sorangan. Ngan engke ditanya, "Pak Haji, damang." Pak Haji teh Mang Abdi. Si eta ku aja kan teu percaya. Pak Haji jeung Bu Haji teh rakana nu nembe bibi jeung Mang. Eta teh. Da abdi mah kieu kanu mere duit langsung aku dulur abdi. Alah euy. Sieun ku angin. Alhamdulillah pokona. Meureun sajroning tadi sajroning di ditu Pak Haji teh meureun mikir ka mana urang cenah nyokot heula meureun kitu nya. Tah alat bersyukur teh ternyata awak ibu kene panon tong popolotot ceuli tong resep gosip bibir tong ngomongkeun batur ngalengkah tong kana salah hate ulah panasan bersyukur teh eta matak saban manusan bersyukur tumarima kana pamere Allah sangsara narima kana kasangsaraan jadi sabar beunghar narima kana kabeungharan jadi bager tuh bersyukur teh nu beunghar bager nu sangsara nya paduli da jam urang atuh meuni bener fanatikna urang dieu nempo jam wae kuat ulah atuh nada jam nu urang nu meuli urang nu nempo urang na ari ibu riweuh sorangan ieu mah nempo waktu tuh jam 15.13 nah hayang nepi ka hayang nepi ka Isya da moal aya nu nyarek pek we nagog nepi ka Isya di dinya urang-urang mah pakades urang balik Pak Haji butuh istirahat abdi gerek ka Lembang tukang son ge beresan keun itu mah nagog nepi ka Isya sorangan paling nu ceramahna bangkong meureun matak ngaran syukur teh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang nu mere nikmat ibu gaduh soca nikmat tah kade Allah bakal mere peringatan dibere penyakit panon lantaran panon pake popolotot moal eureun si eta mah lamun teu dibere penyakit matak dibere nyeri panon teh ngarah eureun popolotot ka batu ceuli ibu resep gosip kade ku Allah dibere budeg sok ibu ngagosip jeung nu budeg da gandeng atuh kade ngentok
patakan resep ngagosip kade kudu rada eureun samemeh ku Allah dibere budeg. Bapak-bapak boga leungeun kudu daek barang bere bibir papatahan pamajikan panon sing tawado suku ngalengkah kana bener tah syukur teteh ieu mah panon molototan pamajikan leungeun tutunyuk suku tujang tajong kade kudu sieun ku panyakit zaman kiwari panon popolotot belek biwir sok nyarekan pamajikan bengok leungeun sok nunjuk-nunjuk ku pamajikan kempreng tinggal hayang sampurna mah jeung kos jeung cokor tah hiji suku sok tujang tajong ha eta kuat ngeunah nu seuri nempo urang. Jadi punten Pak, panyakit kerja lemah nu dosa adalah alat kereureuh dina doraka, bener. Pak Haji ngayakeun syukuran naon? Ngayakeun syukuran parantos dipaparinna kasehatan deui. Heueuh manfaatkeun eta sehat dina jalanna Gusti. Hiji. Aya nikmat teh naon Ibu nikmat? Pan syukuran teh kana nikmat. Syukur mah ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung nu merekna. Ari nikmat naon tah nikmat teh? Nikmat mah sagala rupa perkara nu ku Allah dibikeun ka makhluk Allah itu adalah nikmat. Sekali dah. Beladinya minimal atuh balik ngaji teh nyaho-nyaho nikmat atuh. Naon nikmat teh? Sagala rupa perkara nu dibikeun ku Allah ka makhluk Allah eta nikmat. Sagala rupa perkara nu dibikeun ku Allah ka makhluk Allah itu nikmat. Sehat nikmat? Tah gering ge nikmat. Palebah mana gering nikmat? Ieu anu gering mah geus teu kudu pangaosan, geus teu kudu ka masjid, geus teu kudu naha. Apaan gering mah bagian tina kanikmatan teu ibadah ge nikmat teu gering mah matak lamun jelema cager teu ibadah hayang gering kaharti Pak heueuh pan dititah ibadah teh nu sehat ibu pangaosan sehat kan coba ibu gering eueuh ka dieu mah teu nanaon da gering ieu mah sehat henteu gareuring awakna geuning jag-jag heungantara ka masjidna gering eusi hatena matak rumus hirup manusia teh kadang-kadang berjalan di muka bumi awakna jag-jag tapi hatena sakapeung mah sok pae matak urang Islam mah urang mah punten kudu maot memeh mau apa maot memeh maot yuk atuh urang latihan yuk maot memeh maot bu aya nu maot bogaeun panon nempo henteu dalamun boga panon nempo tuluy bapak dek nguburkeun moal tidak dirawel bapak teh ka dieu jeung aing milu bu aya nu maot bogaeun cepil ngadenge henteu bu aya nu maot bogaeun suku ngalengkah teu bu nu maot bogaeun leungeun gerak henteu tuh bu aya nu maot boga otak mikir henteu. Jadi jalma maot memeh maot teh otak tong dipake mikiran kagorengan batur maot panon tong dipake nempo kasalahan batur maot tah biwir teu dipake ngocobrot kana kagoreng patutan batur maot tah leungeun teu dipake tunyak-tunyuk nyalahkeun batur maot tah suku teu ngalengkah kana salah maot matak manusia kudu maot memeh maot artina panon tara loba nempo kasalahan batur tapi panon lalajo kana kagorengan dirina sehingga mun nikmat geus kitu la ing syakartum la azidanakum wala ing kafartum inna azabi lasyadid mun anjeun syukur ka kami ku kami baris ditambahan karunia jeung kanikmatan ngan lamun anjeun kupur ka kami sing inget siksaan kami leuwih perih tibatan eta bener ya sok ka dieu tukang dagang ka dieu nya oh da moal dibawa duit teh kurang da era ya tukang dagang deuk dibagikeun ya tukang dagang jadi tukang dagang teh nyieun kahadean ka abdi abdi gerek nyieun kahadean ka tukang dagang kitu jadi kahadean dibales ku kahadean talamun ieu teteh teh di mana tambak mekar teh subang keneh gaduh caroge hiji nya pasti hiji putra lo iloh tilu
alhamdulillahnya tilu syukur sing sarehat ka dieu murid Abah Aos apa lah kopiahna teh sok akang orang mana jauh geuning Majalaya di Majalaya nya syukur atuh can payu nah ieu mah urang kamasan ya geus payu acan ayo tuh tukang dagang naon kade ya keburu beak duitna ya tukang dagang sok ya aya dua deui ya sok kade ulah rabeng kabeh nu dagang teh eueuh duitna ge aya keneh 300 deui sok kade dagang naon itu sok ngareneng heula di dieu ya kalem ulah pisirikan pada batur 150 apaan jumlah loba ieu tenang da otak urang mah jalan sok dagang naon Kang cai aqua alah da teh cai teh tanah airku nah didagangkeun apaan tanah airku tanah nu urang air nu urang nah didagangkeun tiluan ieu teh deal tiluan bener ya moal anu ka dieu deui mun aya nu ka dieu urang nomok ieu maksudna teh kitu wios tuh ujung wios tuh ngeus tadi ngeus berarti kan tiluan ya dagang naon ka itu tak akang mah pang bungah-bungahna ulin ka ditu teh mau cocooan wal aya anu pang bungah-bungahna dagang cocooan dicacana ka itu cocooan nya oh iya atuh bari urang bisa ru ka dieu deui ari teteh dagang naon yakul gaduh caroge hiji putra dua ai suami usaha naon icalan tahu terus gaduh bumi jawab ku teteh naha kepo kitu atuh akang orang mana Bandung Bandung kapan iya sarua di Bandung Sayati berarti nya orang Bandung Bu tetangga sebelah berarti nya atuh ka imah wengke lah ya so tempo tukang soan ka urang kuat melotot yeuh nah nepi ka asana teh yeuh aduh aya mesin maut nu gede urang geus boga istri acan beriji eta jawaban istri mah tegas gaduh saroge gaduh seberiji hiji coba lalaki neme hiji berarti geus beunghar ngarancana deuk dua aya lalakinya ditanya teh makanya aya neme hiji iya bieu nanya ibu-ibu gaduh saroge gaduh seberiji hiji geus nya artina merek setia coba ieu neme hiji pan ibu gejuk curiga aya neme nya lalaki ngaranna ge heugan bae ai mampu mepek itu rekan duaan son di mana ieu teh deket teh dia syukur sing sarehatnya terus gaduh putra beriji umur sabaraha tahun ayeuna akang alah euy terpukul kaduhung nanya Pak 2 geus boga budak hiji pamajikan hiji geus angap weh teu nanya eta aduh doakeun Pak Haji anu kamari udur ayeuna sehat deui sing sehat salalawasna atuh udurna kamari sing jadi panghapus tina sagala rupa dosa-dosana da eueuh deui panghapus dosa mah iwal ti eta urang boga panyakit teh kudu bersyukur hakikatna mah naha Allah ngutus panyakit keur ngaleungitkeun dosa-dosa urang nu paling paur mah jelema jag-jag tuluy sehat tuluy tapi boga dosa kade bisi sungkunan engke disakialikeun di akhiratnya bunya batak ibu gering teh ulah ngarasula ulah aral ulah jengkel tapi berobat mah kudunya ulah cicing we di imah bae cenah urang mah payah oge moal disuntik atuh eta mah konyol eta Bu gara ararwi abdi ge capek abdi ge capek jeung hayang dahar deui sok arwi salam baktos ka caroge ibunya ulah peuting teuing balik teh karunya salaki
nu penting mah ilmu menang seuri osok jeung salaki ge damai sim kuring atas nami nana er gerhana sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana para lun anu kasuhun meninggalin di pamri hampura anu kateda billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.